Salah Malik. Salah Malik. Ya tuh berarti itu tuh. Sana itu sana dia. Bejan kali bejan. Kalau pun dah. Salah Malik. Silowet. Nya, siloet. Salah. Salah balik. Kadia ta. Iya. Man, kita biasa ditelepon sakdap. Silakan. Salah. Belum. Kecium ya. Dek, Dia ada di bangkar. Pakai dari sini ya, dari sini musiknya. Mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ayak kawi khusus kanggo papatah ngalakuan kana dangding khusus kanggo panganten enggal. Oke kanggo orang sadaya nu rawuh dina bangkit ayeuna nu salajengna ngalestarikeun dina budaya Sunda. Insyaallah dina budaya oge moal ngarempat dina ajaran agama nu utamina painten doa ti sadayana mudah-mudahan ieu dua insan hamba Allah teh dina rumah tangina sing janten runtut rawut rumah tanggi sacai kacai jadi saleuwi kadarat jadi saloga rumah tanggi anu numutkeun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dina sawer panganten teh aya engke belum harupat ning cak nog aya mupeskeun keun ieu teh antawisna painten siloka hungkul gambaran kanggo Neng Aa anu baris dina rumah tanggi. Mohon ulah waka diawurkeun mohon tong waka diawurkeun. Bismillah ya nawaitu sejak nepikeun hariri. Bismillah ya nawaitu sejak nepikeun hariring lambang katresna keur diri hidup anaking tinu jadi indung bapa marga dumadi awaki bulung jalan rahayu ngembat jalan nararabi bulung jalan rahayu ngembat jalan nararabi awananya tepung rasa masket asih lahir batin di patriku akad nikah tentrem asih laki rabi sakedap pohon panghapunten kanu linggih di bumi kencana asih amit sejak bade nyawer anu pangantenan neda widi tisadaya malah ridho na pangeran hidup masih teguh rukun
ujangnya hidup anak king moga pancek pamadegan hirup hurip laki rabi mulang ngayok rumah tangga silih asuh silih asih. Amin ya robbal alamin. Mugi Gusti nang kayu. Mangga dipasihan heula, ibu dipasihan heula ieu sarawu ewang panganten pamaget sareng istri urang awurkeun ka payu. Kalau itu kamera tak? Mangga neng namprak yuk panangan dua nana aa oge kitu panangan dua nana. Tah kitu hiji deui ka pali ditu. Ancek awur-awur siap. Bismillahirrahmanirrahim. Saingan dan saingan ya. Awur awur Sekarang Perbuda meliput ini apa acara kirap ya, kirap pengantin, tapi ini saudaranya dari Jakarta
mau menyumbangkan apa sih jumba-jumba. Udah masuk ya. hati-hati hari dah tuh sama